Kamari aya partarosan kumaha ngaleueut kana kopi luwak hukumna. Kaeta teh kieu painten pedah aya informasi saurna ari kopi luwak teh memang tina kopi tapi didahar heula ku careuh. Terus engke dikaluarkeun. Karena kenapa? Sabab bedana si careuh mah jadi apalagi terangin mana kopi anu bagus cara henteu tanu dimakan teh kopi anu berkualitas. Dia akan ku careuh biosnya dihatang ke da careuh ieu mah dituang nya dituang. Didahar ku careuh teras dipodolkeun. Maka kumaha eta podol careuh atawa siki kopi dina podol careuh eta tiasa dituang tawa henteu. Waleranana tiasa tapi aya syarat-syaratna. Jadi kateranganna dina Fathul Mu'in dina I'anah 150 juz awal. Walau rosat au qa'at bahimatun habban. Walau rosat lamun ngising au qa'at atawa ngutahkeun naon bahimatun sasatoan. Contohna tadi careuh nya luwak. Habban kana siki, nyata siki kopi mun kopi teh mah tadi didahar di careuh. Maka paing kana solban, paing kana malamun kabuktian eta siki nu kaluar tina jero beuteung careuh teh alias nu dipodolkeun ku careuh teh solban sikina teuas. Bihaitsu law zuri'a kusakirayeun lamun dipelak eta si habban eta si siki teh nabata bakal jadi. Jadi teu aya perubahan teu janten hipu umpamana. Tetap we sikina utuh masih teras. Maka dedinya pamutanajisun jantan mutanajis yugsalu anu dikumbah itu habban yugsalu dikumbah itu habban siki wayuk kalau sareng menang pek pada didahar wayuk kalau didahar itu siki. Jadi eta si siki kopi teh seolah-olahnya kurang ngaliwat hukum karena tai di jero tuluy keluar masih utuh. Maka hukumna mutanajis. Ketika mutanajis bisa disucikeun dikumbah we bersih, suci ya suci-suci saja baru dituang, diproses jadi kopi monggo-monggo bae gitu. Jadi boleh saja.